Kang ojek ngonten tas selami aduh tas sabar dinten teu konten kumargi kamari alhamdulillah pada malah nuju padet tah aya kata-kata sadinten ayeuna anu kaemut ku abdi jalma lamun ngarti kana ilmu bangunna gitu komo ilmu tauhid atana ma'rifat tarekat jeung segala rupana jigana gitu nya jalma zaman ayeuna bakal sieun bijil teh ku sabab naon loba napi dosaeun jalma zaman ayeuna gitu nya loba napi dosaeun salengkah-salengkahna bakal jadi dosa atau sakirana pamikiranana goreng tapi tasyakuranana orang alhamdulillah ku bisa keluar ku bisa ikhtiar dipaparin nikmat ku Allah dipaparin syukur ku Allah ayeuna ku zaman ayeuna pemerintahan ayeuna rek nyebutkeun ieu mah da ku padedi beunanya ayeuna mah alhamdulillah alam urang teh ieu balik deui asa zaman ka zaman baheula teuing bener apa henteu nanti zaman iraha-iraha namanya ngarumasakeun isuk diri sayeuna mah teu jiga baheula asa gersang kamari-kamari mah kitu nya sateu palaruguh hate teh ayeuna mah masing poek rek hujan bungah we hate teh alhamdulillah ti kunaon nya dipaparin gitu nya lamun heueuh teh mah urang ngudag kana kasieun-sieun pisan kaluar ti zaman ayeuna mah namun alhamdulillah pemerintahan ayeuna dipaparin tenang hirup teh teuing kunaon alhamdulillah masih hujan masih poe masih ieu keayaan cuacana gitu alhamdulillah mana hujan deui ya Allah barokah muga ieu hujan sing janten barokah ka masalarea muga sing janten ini rezeki kahadian ku sararea sing salarehat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.